Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana mangga urang lajengkeun kana hanca anu katunda kitab Adhkar Nawawi halaman 18 masih nerangkeun dzikir. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina itu kitab Imam Turmudi wa fi kitab Ibnu Majah sareng dina kitabna Imam Ibnu Majah an Abi Darda katampi hadis ti Abi Darda radhiyallahu anhu. Radhiya muga mikaridos Allah Gusti Allah anhu ti Abi Darda. Qala cumarios ti Abi Darda. Qala tos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngadaukeun ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ala naha teu perlu. Unabbiu ngabejakeun kami kum ka aranjeun kabeh. Cek bahasa urang manha perlu teu kami ngabejakeun ka aranjeun kabeh. Bi khairi a'malikum kana pangsae-saena amal aranjeun kabeh. Wa azkaha sareng leuwih bersihna ieu amal ingda malikikum mungguh pangeran aranjeun kabeh. Rasul naros kitu nah perlu teu kami ngabejakeun ka aranjeun kabeh amalan pangsaena jeung amalan pangbersihna mungguh pangeran aranjeun kabeh. Bahkan waar panghasarang pangleuwih ngaluhurkeunana ieu amal pidarojatikum dina pirang-pirang darajat aranjeun kabeh. Wa khairin lakum jeung pang alusna pikeun aranjeun kabeh leuwih alus pikeun aranjeun kabeh min infaqid dahabi wal waroki tinimang dibandingkeun sareng ngainpakeun nyodakohkeun emas jeung perak. Cek Rasul perlu henteu. Bahkan wa khairin lakum alus pikeun aranjeun kabeh min antal kau aduwakum tinimang aranjeun kabeh papanggih jeung musuh aranjeun kabeh patadribu terus weh anjeun neungeul aranjeun kabeh anakohum kana pirang-pirang punduk aranjeun kabeh. Perlu teu dibejakeun cek Rasul. Dibandingkeun jeung naon? Dibandingkeun panggih jeung musuh. Maksud musuh di dia musuh agama sampai di besatna punukna ku pedang. Dibandingkeun infak ku emas jeung perak jeung leuwih luhur darajatna keur aranjeun kabeh cek Kanjeng Rasul. Pang alus-alusna nu mungguh pangeran pang bersihna muruh pangeran. Pang sae-saena amal aranjeun kabeh. Kumaha waler para sahabat? Qalu bala saur para sahabat qalu kantenan we atuh Kanjeng Rasul perlu mangga wartosan abdi teh tuduhkeun bejaan naon ieu amal pangsaena kanggo abdi sadaya saur para sahabat. Naon amal pangbersihna kanggo abdi sadaya mungguh Allah. Sareng amal pangluhur-luhurna darajatna kanggo abdi sadaya. Sareng amal pangsaena leuwih alus tinimang ngainpakeun emas sareng perak. Leuwih alus tinimang urang papanggih jeung musuh sampai punuk-punukna musuh ngagelenceng. Wal Rasul nyaeta anu pang alusna amal aranjeun kabeh teh qala ngadauh Kanjeng Rasul dzikrullah taala nyaeta dzikir ka Allah taala. Dzikir ka Allah taala sedengkeun ari dzikir teh aya dua. Aya dzikir jahar secara tarik, aya dzikir khofi, dzikir laun dina ati. Jadi pangalusna teh dzikrullah, dzikir ka Gusti Allah. Ngan urang hayang ngamalkeun hadis ieu kade kudu apal situasi jeung kondisina urang. Ketika urang hayang dzikir ngamalkeun ieu hadis hayang dzikir teh pangalusna amal sahingga undikakeun di mana-mana urang dzikir, beres salat dzikir, kaluar salat dzikirna jahar terus ka pasar ge la ilaha illallah kade kudu apal situasi jeung kondisi matak dina dzikir aya dua, aya dzikir jahar, aya dzikir khofi. Berarti anu di luar masjid, di luar mushola, di luar bumi mah nu dipakena urang dzikir khofi. Bahkan dina kitab naon?
dina kitab syarah kitab Azkiyah mah diterangkeun aya keterangan Abdulul ibadah hibdul anfas. Pang abdolna ibadah teh nyaeta hibdul anfas, ngariksa anfas. Itu. Naon anfas teh? Itu ngariksa napas. Ieu cek santri mah kaasup majaz cenah teh majaz mursal min babi itlaqil juz wa iradatil kul nu diucapkeunna juzna anfasna wa iradatil kul nu dimaksud mah kabehanana. Sabab di urang teh anu disebut napas, anu disebut anpas, anu disebut napas, anu disebut nupus. Naon napas nu kaluar. Anpas nu ka jero, nupus nu cicing di jero, napas anpas tanapas nu cicing di jero, nupus nu kaluar ka jero. Ta ieu sadayana rek kaluar napas, arek anpas tanapas rek nupus, bari sadayana disarengan ku zikir ngan dikirna dikir khafi. Contoh misalnya keluar Allah, kajero Allah. Bata napi bare keluar Allah, kajero hu mangga. Kumaha raoseunana nu penting urang dikrullah, ieu napas keluar kajero disarangan ku dikrullah, dikir ka Gusti Allah tah matak. Pantes saur Kanjeng Rasul, dikrullah taala tadi leuwih pangalusna amal teh nyaeta dikir ka Gusti Allah. Qala nyarios Al Hakim Abu Abdillah Hakim Abu Abdillah fi kitabi dina kitabna Hakim Al Mustadrak ala Sahihaini anu meunangnakan tina kitab Sahih 2 kitab Sahih 2 Bukhari Muslim hada ari hadis teh hadisun sahihul isnadi eta hadis anu sahih sanadna. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi kitab Tirmidzi dina kitab Imam Tirmidzi. An Ibnu Mas'udin katampi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala nyarios Imam Ibnu Mas'ud. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqaitu saur Kanjeng Rasul, laqaitu papanggih kami Ibrahim ka Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kami panggih pepenak sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Iraha lailata usriya bi dina waktos wengian di Isra jeung di Mi'rajkeuna kami. Pakola ketika pepenak sareng Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim teh nyarios saur Kanjeng Rasul, kumaha nyariosna, ya Muhammad, hei Muhammad, ikri'i ummataka assalam, pangdugikeun pangbejakeun ka umat anjeun uluk salam ti kami ti Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa akhbirhum jeung bejakeun ku anjeun ka umat anjeun annal jannata thayyibatu turbati. Bejakeun ka umat anjeun saur Nabi Ibrahim. Saanyana surga eta teh nu sae taneuna adbahul ma'i anu tawar caina. Wa annaha qi'anun. Sareng saanyana ieu surga teh qi'anun eta anu bagus saur saha? Saur Nabi Ibrahim ngobrol nyarios sareng Kanjeng Rasul dina waktos kajadian Isra sareng Mi'raj. Wa anna gorosaha sareng saanyana tatanduranana ieu surga, tatanduranana teh pepelakanana ieu surga teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berita ti saha di Kanjeng Rasul ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj penak ti Nabi sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Tah ternyata surga teh pepelakan urang upami hoyong dilebetkeun ka surga kesimpulanna sing sering dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bade disakaliguskeun mangga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mangga. Bade dihiji-hiji mangga subhanallah 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 mangga. Subhanallah walhamdulillah alhamdulillah mangga gitu. Bade disakaliguskeun sapertos anu tadi sawi Nabi Ibrahim alaihissalam mangga. Qala nyarios saat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasanun ari hadis ieu eta sae. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Imam Tirmidzi an Jabir kata piti Jabir radhiyallahu anhu
Imam Jabir ani Nabi nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Kanjeng Rasul, saur Kanjeng Rasul man qala subhanallah wa bihamdihi. Sing sajalma nu macakeun kana lapad subhanallah wa bihamdihi saur Rasul. Wurisat maka ditandurkeun lahu pikeun man naon nahlatun tangkal korma fil jannati di surga. Jadi sing saja manu maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi maka eta diplakeun tawa ditandurkeun ieu keur jalma bacaan subhanallah wa bihamdihi teh nyaeta diplakeun keur eta jalma nu macana tangkal korma di jero surga engke bakal dipanenna ku saha ku jalma-jalma ahli dzikir nu dzikir maca subhanallah wa bihamdihi. Qala nyarios At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasanun hadis ari hadis eta sae. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Imam Tirmidzi an Abi Darrin katambi ti Abi Dar radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Dar. Qultu nyarios kuring ya Rasulullah hai Rasulullah saur Abi Dar ayul kalami ari cariosan nu mana ahabbu eta leuwih dipika cinta ilallah taala mungguh Allah taala saur Abi Dar. Ya Rasulullah cariosan mana bacaan nu mana nu pang dipika cinta ku Allah bacaan mana nu paling dipika resep ku Gusti Allah. Kumaha wala Rasul qala ngadauh Kanjeng Rasul amalan tawa bacaan nu paling dipika resep ku Allah teh nu dipika cinta ku Allah mas topa Allah taala li malaikatihi nyaeta perkara anu tos milih saha Allah taala Gusti Allah taala li malaikatihi pikeun malaikat Allah. Jadi bacaan anu pang dipika cinta ku Allah mah bacaan nu dipasikeun ku Allah kanggo para malaikat. Eta bacaan mana? Subhana rabbi wa bihamdih. Subhana rabbi wa bihamdih. Eta bacaana. Subhana rabbi wa bihamdih. Subhana rabbi wa bihamdih. Eta bacaan paling dipika resep ku Gusti Allah nu dipilih ke Allah pikeun para malaikat. Qala nyarios saat Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun ari hadis hasanun eta sae sahihun tur sahih. Itu hadis sahih. Wahada sareng ari ieu perkara teh hina asro eta dina nalikana nggelarkeun kuring pi maksudil kitabi dina nu dimaksud dina ieu kitab saur Imam Syekh Nawawi Al-Bantani wa adkuruhu jeung nyaritakeun kuring hukana pamaksudan kitab ala tartibil waqi'i kana susunan anu tumiba goliban dina galibna. Jadi kuring ngegelarkeun nyarakeun dina ieu kitab deh dina pamaksudan ieu kitab nyaritakeun dina pamaksudan kitab deh nyaeta nyusunna ieu anu tumiba dina umumna dina bab dzikir dina terutama dina bab tasbih wa abdau jeung ngamimitian kuring bi awalin kalawan ngamimitian pertama istaiqadha anu nyaring istaiqadhal insan anu mimiti nyaringna manusia minaumihi tina sarena manusia. Sumama terus perkara ba'dahu sabadana ieu istaiqadha ala tartibi kana nyusun ila naumihi kana sarena ieu insan ila laili kana peuting. Tah di dieu aya deui itu umum galibna dina bab tasbih. Tah ye kahareupna ke nerangkeun dzikir mimitina naon ye bacaan ketika jalma mimiti hudang sare. Mimiti hudang sare jeung sabadana sare naon susunanana bacaan-bacaan dina hudang sare nepi ka sarena deui kana peuting. Itu summama ba'da istaiqadha terus sabadana perkara sabada hudang sabada nyaring ieu jalma tina sare dina waktu peuting bilail waktu peuting allati yanamu ba'daha nu mana ieu jalma sare sabada hudang tadi teh dina waktu peuting terus hudang sare naon ieu nu kudu dibaca di dieu disusunkeun saur Syekh Nawawi Al-Bantani kuring disusunkeun dina ieu kitab ke kapayuna bari ieu sadaena oge amalan-amalan nu kawarid nu sumpingna ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik sareng ka Gusti Allah hungkul ataufiku ari nyuhunkeun taufik.
rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.